Tadi di Mambu Haji loba pisan tamu sia Kang. Saha cenah nya? Ari cek budak na Bu Haji mah teteh bebaturan SMA na. Oh, ke reuni meureun teh. Tapi geuning ka Imah Bima asa can pernah aya bebaturan SMA nya Kang nya. Nya moal atuh nya mah ka dieu. Moal aya Kang. Peda ulang di lembur meureun nya jauh. Lain soal eta nyi. Luka peda urang mah di lomba sangsara meureun Kang nya. Lain soal eta. Kapan nyai teh SMP gitu tamat nih. Aya bebaturan SMA atuh. Oh, nya nya Kang. Poho abi Kang. Hilap-hilap. Terus cerita aya hiji babaturan Bu Haji, Kang nikuis teh. Pas ditanya teh, manehna teh? Cenah digawe di stasiun TV, Kang. Ya bisa jadi. Tapi abi mah asa ieu kan cangcaya, Kang. Cangcaya kumaha ai nyai. Soalna pas tadi kobi ditanyakeun jadwal kareta ka Jawa, manehna teu apalin, Kang. Kan lamun digawe di stasiun TV mah teu lakonan jadwal kareta nya. Yeuh nyi disebut stasiun TV teh lain hartina sarua jeung stasiun kareta. Kareta di stasiun TV mah. Oh, berarti stasiun TV mah TV hungkul gitu nya. TV mah aya, mata disebut stasiun TV teh. Oh gitu, berarti moal aya pesimis ya Kang ya? Pesimis. Ih, dia apalin. Pesimis teh supir kareta Kang, digaul pisan. Masinis, ya keren pesimis. Oh, berarti geus robah berat enam ya Kang ya? Robah, ngerti baheula lagi. Terus hari tadi tamu Nabu Haji loba anu. Duh, duka sabara urangnya Kang ya. Ngan ke abi mah eta teh mun teu salama opatan kana motor, genepan kana mobil Kang. Berarti apalah tuh 10 urang teh. Nya meureun Kang, aya 10 urang mah. Da soalna abi ente ngitung sih Kang. Berarti eta obatan Bu Haji nu datang teh jelema jerenang kabeh meureun Kang nya. Cantang tuh nyi. Aya tuh mah jeneng kabeh pasti lagi aya nu juga akan. Kang nu juga akang abi gini ngali. Apal ti mana? Nya apal atuh Kang. Kapan udah datang teh teh kabeh awewe Kang. Nu juga akang. Kumisan janggotan. Mah nya awewe kumisan janggotan atuh. Nyoba lembar keduduk kuy dah. Thank you.